Andihun ari ieu eta hiji pepeling. Kasratun naumi ari loba sare. Eta mima tina sebagian perkara yurisul pakro anu ngawaliskeun kana pakir. Ya habibal qalbi ya khairal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wala musannifu hadal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pi bayani mala mata minasyar'i ala takhir sholati anu waqtiha. Mertelakeun perkara anu teu matak dari panyacat teu matak dosa tina segi agama kusabab ninggalkeun salat tina waktuna atau ngahirkeun salat tina waktuna. Adaru sholati ari pirang-pirang udurna salat isnani eta aya dua. Ai lapan adzar teh jamana tina udur. Ai di urang mah udur teh gering nya. Padahal dina segi syara mah cek agama mah dina hukum agama mah udur teh mun urang mah hahalang gitu lah. Hahalang. Kawas kieu aya rapat ngariung. Punten abdi mah moal tiasa hadir aya udur. Tah udur dieu teh maksudna aya halang aya kaperjogian. Lain gering halin ieu mah kitu nya. Udur di dieu mah ya dibahas mah. Aya urang mah udur teh gering nya. Udur nah gering, udur teh halang. Padahal sebenarnya geringnya halang, teu bisa aktivitas, teu bisa berjamaah, teu bisa ngaji, bisa ruang riung, teu bisa ngagosip. Gara-gara udur halang katanya. Nah, udur di dieu mah alati tarfa'u dunuba sholati bitahiriha an waqtiha. Sesuatu perkara anu ngaleungitkeun kana dosana ngahirkeun salat tina waktuna. Bisa leungit dosana ku eta halang teh eta udur ngaranna. Ai kitosna ngahirkeun salat tina waktuna dosa, nya dosa. Komo lamun ninggalkeun ngahirkeun teu pupuguh oge doraka eta teh. Nya. Komo jeung teu migawena salat. Padahal teu aya kegiatan naon anu mata jadi udur teh kegiatan naon. Datang waktu sholat ka hare-hare kalau ngaracek we HP kalau scroll we ieu naon check out nah gitu tah teu aya udur sara hahalang anu bangsa sara teu aya. Lamun keur perjalanan mah kagok perjalanan keur mojona kerja bade kendara batur udur ngaranna eta urang sholat awal waktu atawa keur ayeuna keur bisa kata merapat keur liungan sakedap deui bade anggeus larang adan kagok sok anggeuskeun heula udur termasukna eta. Ya, atau keur tuang anggeuskeun heula tuangna atawa keur mani keur kahampangan keur modal segala macam lah teman nya udur sara-sara eta bisa nyalametkeun urang ngahirkeun salat teu masalah nya tapi lamun teu pupuguh urang ngahirkeun salat komo teu ngajam heula dalam urang ayeuna aya kegiatan datang waktu salat ngajam urang teh insyaallah ke jam 1 salat zuhur teh mah datang waktu asar setengah 4 tekabulu langsung ya kagok ke di dapur helah jam 4 jam 4 leuwih lah salat tah kudu ngajam di hati urang nya dia balakeuna bising teh datang waktu lohor jam 12 urang tekabul sepat lohor memeh waktu urang salat urang maot manten doraka tadinya urang teu misalnya salat tapi nu ngajam heula mah oke abdi salat jam 1 misalkan atau jam 1:30 ya maot manten memeh ngake salat insyaallah moal jadi doraka saburang tos ngajang gitunya tos ngajang bisa kalimat kasar teman bohongan lo kadip mautan dari salat bisa begitu bisa namanya udur dina udur salat teh eta isnani aya dua anaumu kahiji sare termasuk udur salat ngahir ke salat gara-gara sare ae idza lam yata'adza bihi tegasna lain sare anu ngahaja-haja ailan yatajawaz al hadabihi tegasna lain sare anu ngaliwat batas. Maksudna kumaha? Lain sare anu memeh waktu salat eta bisa datang waktu salat karek sare eta termasuk
Nah haja mah gitu. Balok adan pot sare heula pot salat heula kemudian mah. Nya. Lamun sarena memeh waktu mah, nah, memeh waktu salat. Pala otai kodok mangka lamun nyaring si jalma. Minaumi tina sarena wakot bakia minal waktil fardhoh malaya saulal wudu nyesa waktu teh kecuali waktu cukup jeung wudu unggul misalkan atau wudu ge setengahna pali ajibu kudu pauron lamun urang teh mah sare pas inget teh ningali jam ukur 5 menit deui ka waktu asar lamun kacai heula can kahampangan wudu beak waktu salat datang waktu asar kumaha eta tah eta mah aya keneh waktu berarti urang teh wudu teh aman keneh teu kudu kodoan wudu terus wudu salat lohor walaupun adzan asar oge itu lain kodo kasebut ada tersebutnya gitu walau bakia sareng lamun nyesa ye minal waktu maya saul wudu perkara nu waktu anu mahijang wudu tapi salat 2 rakaat mah teu mahi wudu unggul mun urang teh mah sare barang hudang teh ka waktu asar 10 menit deui mahi wudu mah mahi salat mah tapi ada 3 rakaat salatna nah misalkan gitu maka wajib urang teh laksanakeun heula salat anu tinggalina duhur heula ulah bakal langsung waktu asar gitu lah kayak datang asar heula duhur heula bisa laksanakeun kecuali lamun ayeuna urang ingetna geus lewat waktu luhur geus asar manten nya sok di dieu mah asar heula teh kodo duhur gitu tarik kodo salat kodo mah untuk kudu waktu eta we misalkan urang teu sempet ninggalkeun salat subuh nah kodo waktu subuh we henteu urang teu subuh inget-inget geus jam 8 nya kacai sok kodoan subuh di dinya sakalian jeung duha sama gitu sebab teh ini getonya duhana meuli 4 rakaat tapi aya duha pertama make kunut duha cenah gitu ada gula ada semut salat duha kok make kunut gitu eta mah kodo subuh beuraneun subuhna jadi kodo mah teu kudu waktu eta wae nya waktu kodo urang tinggal lohor di waktu asar kodo langsung teu kudu nunggu isupan lohor itu kudu begitu walau saka sareng lamun mang si jalma bada hurujihi sanggeus kaluarna si jalma tina waktuna hal paalaha aula lamun mang si jalma geus kaluar waktu salat ya misalkan teh mah ieu teh salat heula kan teu karah nah nya mang gitu ya nya mang jalma teh sare ya bakat ikut tibra sarena misalkan nya ngalanya mimpi segala macam ingat-ingat 3:30 tadi teh sare teh memeh lohor tangis lohor karah nah aya pasan pikun enggak poho ya kumaha eta lajimahu qadauha wajib kudu ngadoan salat eta sebab asalna ge can salat asalna walaupun kenyataanna geus salat mah teh bakal ikut dulu teh salat teh kamu-kamukeun bruk ke sare udah-udah 3:30 ieu teh geus lohor can tadinya poho deui wajib kudu ngadoan nya sebab kembali ke hukum asal ge can salat asalna nya mata dikiaskeun tidinya kada jalma anu gaduh wudu yakin wudu ya wudu di asar lalu perjalanan tur ada maghrib ya bisa itu batal kancannya can batal lamun yakin tadi namanya pernah wudu boga wudu berarti mainan can batal sama asal lagi boga wudu lamun mang di hate batal kancan tapi yakin boga wudu tadina wudu lah tadina berarti boga wudu teu kudu wudu deui nah lamun urang mang dirinya tapi lamun asal lagi mah teu bisa katanya namanya salat can berarti sok keduaan gitulah seperti gitu ya nah seperti itu karena ya hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun Imam Bukhari Muslim man namaan salatihi sajal ma'anu sare bae ninggalkeun salat au nasiya atau po kana salat fal yusolliha idza dzakaraha maka salat pek di mana-mana ingat di mana eling teu kudu waktu salat tadi ya. Nah lamun ayeuna salatna memeh waktuna sampai jam 11:30 urang teh sare mun mah udahkeun tapi inget teh 3:30 kan lohor tinggalin tah teu doraka di kita udah teu gitu nya udut teh kitu teu doraka tapi lamun haja-haja mah
doraka. Model kan ayeuna cek si kembar teh mah ulah diudangkeun nya. Rek sare misalkan teh kitu sare blok di setengah 12 teh sare jam 2 dihudangkeun. Misalkan kitu nya. Tah eta mah doraka kitu mah. Nya sampai mah hudangkeun. Kali ulah hudangkeun nya wing ulah kitu teh mah. Nah, nyakitnya Ida nama qabla duhul waktu itu papa tahu salatu palais balai di mana sare memeh datang waktu salat tuluy tinggal salat maka tiduraka gitu nya. Saur kanjeng Nabi ge laisa pinaumi tapritun hanteu aya dina salat teh gagabah. Inama tapritu anaapun aya nu gagabah mah alaman lam yusolli salata hatta yadhula waktu luhur. Nu gagabah mah teu geura-geura ngalaksanakeun salat nepi ka datang salat nu berikutna. Waktu luhur teu geura luhur, ada asal teh tah gagabah kitu. Udah rekaman kitu nya. Wa ma inna sareng anapun lamun sare si jalma badanulihi sanes manjingna waktu setengah 1 kala sare lain salat luhur. Pain alima maka lamun nyaho si jalma anau yastaqribul waqta sarena sok lila sebuah jam 3 jam haruma alaihi naum doraka eta jalma sarena teh geus setengah 1 lain lohor heula kala sare heula padahal nyaho sare teh sagedeung maksudna teh bakal lewat lah bakal jam 4 gitu maka doraka eta jalma haram sarena bahkan waya samu ismaini dorakana 2 hiji isma tariki salat dosa meninggalkeun salat wa isma naumi sareng kadua doraka sarena sarena doraka meninggalkeun salat doraka tah jalma anu geus puguh waktu datang kala sare bari yakin sare sok lila kitu nya. Wa mal ismu sareng anapun ari dosa ala dihasola bisababi naum anu hasil ku sabab sare palayar tapiu eta dosa ila bil istighfar lamun eta dosa anu sebab ku sabab sare teh moal dihampura kecuali ku istighfar kitu nya dosa teh mah. Wajibu sareng wajib awas ya. Wajibu sareng wajib naon aekodu manama badal wujub. Ngahudangkeun jelema anu sare sanggeus wajib salat. Lamun teh mah aya salaki urang lah. Salaki urang sare 1:30 wajib tadi udahkeun jam 1:30 mah jam 2 mah bisi nglepas salatna. Wajib hukumna lamun teu urang nu doraka. Urang tanya keluarga urang ai tatangga mah teu kewajiban atur mah keluarga urang nya wajib urang diudangkeunana lah bising urang hirup doraka tapi lamun sarena memeh waktu kumaha memeh lohor teh jam 11:30 sare si salaki urang teh atawa anak urang teh kumaha ta eta mah wayusanu ai qadu manama qabla waqti eta mah sunat ngahudangkeunana ai nu geus asup salat wajib lamun memeh waktu salat mah sarena sunat kitunya. Tandihun ari ieu eta hiji pepeling. Kasratun naumi ari loba sare. Eta mimma tina sebagian perkara yurisul pakro anu ngawaliskeun kana pakir. Lil gina keur jalma beunghar. Wa ziyadatahu sang tambah-tambah pakir, liman huwa pakir ka jalma nu geus pakir. Loba sare teh lamun ka jalma beunghar mah matak nimbulkeun pakir. Lamun ka jalma pakir mah tambah-tambah pakirna. Loba sare teh kitu tah. Naon man kasuro naumuhu kieu man kasuro akluhu kasuro lahmuhu. Sajalma nu loba dahar, loba dagingna gendut bener. Wa man kasuro lahmuhu kasuro naumuhu. Saja manu loba dagingna gendut ya kasuro naumuhu loba sarena ge atuh gendut mah loba sare wa man kasuro naumuhu qala aqluhu jalma anu loba sare saeutik akalna keur mah akal saeutik kana ekonomina pakir deui jalma loba sare teh kitu nya. Wa fil hadis tetep hiji hadis la yarudul qada ila du'a wa la yazidu fil umur ila bir.
moal bisa nolak karena kodo kecuali doa. Urang dikodokeun ku Allah umur urang 70 tahun. Tapi sering doa, Gusti pajakan Yesus abdi, Allah ngatawil umurona, pajakan Yesus abdi, pajakan Yesus abdi, maka eta umur bisa nambahan. Kodo bisa rubah ku doa. Ya, kecuali doa bisa ngarubah karena kodo. Wala yazidu fil umuri ilal bir, moal bisa nambahan karena umur kecuali kasayaan. Urang gawe silaturahmi, gawe sedekah, nambahan umur urang. Inna rajula sanya jalma layah rumah rizko yakin ngahalangan kana rezekina bidan bin adnabahu kudoraka mun pigawe ku manehna khususon al kadib khususna ngabohong. Jalma sok ngahalangan rezeki manehna ku dosa nu pigawe ku manehna salah sajina ngabohong eta teh ngahalangan rezeki ngabohong teh. Ulah sok digogotong ngabohong teh kade nya matak ngahalangan rezeki ngawariskeun kana fakir ngabohong wa kasratun naumi jeung loba sare ge eta matak ngawariskeun kana fakir nya saperlu nawe sarena da perlu 8 jam sarena ya kan dina Quran aya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Salah sebagai penting teh ulah kabeh pake sare atuh fatahajjat bihi tahajud teh penting eta. Nya da saperti ulah jam 8 penting teh bok nepikeun ka lewat subuh untuk pikir kata boga naon penting eta urang teh boga ibadah pisan. Udang jam 3 mah tahajud tadi nya. Da moal matak ayeuna urang kekeyeung budak teh lieur moal ah. Tujibul fakro ngawajibkeun kana fakir. Naon deui ngawajibkeun fakir teh wa kadalikanya kitu di matak fakir annaumu urianan sare bayi tataranjang. Lamun sare bayi tataranjang maksudna teranjang teh lain ngambil teranjang lain. Tataranjang si taranjang sare bayi si taranjang eta ngawajibkeun fakir. Yang minimal make atulah urang teh aya anu dipake mah kurang di kolor, di kaos misalnya makanya ulah sampai tataranjang teh sare teh. Naon deui matak fakir teh? Wal uklu junuban, sareng dahar dalam keadaan junub. Lamun juga salah ge ya, bukan salah ge. Mun ngitos kituan salakina meme adus bareng dahar heula. Nah, begitu matak fakir kitu teh. Adus heula namanya. Nya sabil nya kade adus heula. Nah gitu teh. Kan ora ya makan ora teh. Meme bareng dahar teh adus heula. Wa tahawunu bi iskotil maidah sareng gagabah dina miceunan dahareun maksudna urang mah ngaremeh dahar ngaremeh dahar teh belepotan kayak itu benernya menggunakan gitu tah ngawariskeun fakir gitu tadi tak sing rapi tuang teh nya seueur keneh insyaallah ejil teraskeun lah perkara-perkara anu ngawariskeun kana fakir wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi